datang ngadenya ngaji geus teu ngaji di Ahmad Khotib teh teu ngaji ngaladen bae jageus bisa ngaji mah ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji haleing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khotib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah di dalam karangan sia cek Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae gitu garang kita mah bisa lain eta ngahidmat kuari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ka eueuh aja bodoh orang aing dibandingkeun jeung guru aing mah tuh bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok buri teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi lampu cang sia cang breng dibawaan ka majelis neuleuh kulah kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi kulah pinu geus Ahmad Khotib dek ngalawudu di amban lain cai yang mau buatan Nawawi geus gayawan teu ngalawudu di dinya ge Ahmad Khotib mah biasa bae ngalawudu di dieu saja salat maghrib beres salat ngaji pas bantes keur ngaji maghrib Sanawi di lawang je bae geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa aya murid hebat jasa atraksi di harapan guru cek Sanawi wah ka aing asana ieu ka aing kajen kuku wage geus beda rarasaan geus tungkul bae coba ka dieu kabehan delekeun deula ya mama dibuka baju jubahna teh dicokot dikelekna set buah naon ya rambutan wah ieu menang ti Pandeglang cenah ieu rambutan ieu tenden cokot deui belah katuhu set naon ieu weh salak Bogor